A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam waliyan bin malakan wa ila hadrati khususan sultan auliya syana sya'abul qadir zailani qaddasallahu sirran wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Baqi wa khususan ajaran radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa furahim bil barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal. Ari hiji pasal fi arkanit tayamumi halna tetap dina martalakeun pirang-pirang rukun tayamum. Wahwa jeung area tayamum al musamma eta anu dingaranan bil mutahhiril mubihi khusus suci anu ngameunangkeun kana itu dicegah. Fardu tayamumi ari pirang-pirang fardu tayamum ay arkanu tegasna rukun tayamum. Satun eta aya 5. Qala Asyaraqawi parantos ngadawa Asyaraqawi Imam Syaraqawi. Al-mu'tamadu jeung ari kawal anu ditetegenan annaha eta sanyanyana anna eta sanyanyana fardu tayamumnya sanyana fardu sab'atun eta ya 7 bi adit turabi kalawan milang-milang taneuhna wal qasdi jeung neja kana taneuhna roknaini kana 2 rukun. Wa innama jeung pastina lam yu'adda henteu diitung-itung naon al-ma'u cai ruknan kana rukun hiji sarukun ruknan sarukun bil wudu'i dina wudu wal gusli jeung dina adus li adami ihtisasi karena henteu jadina katangtuan teh cai kana wudu cai bihima kana wudu jeung adus maksudna bihila piturobin perbedaan buktina tanah painahu maksanya nyana itu tanah muhtasun eta ditangtukeun bi tayamumi kana tayamum wala yuktapa jeung henteu dialap cukup binaklin naon mindahkeun ana anil qasdi kana ngamaksud wa ini talzamahu jeung sanajan netepkeun ana itu mindah kana ngamaksud. Kamari beres nyaritakeun masalah pasal sabab tayamum gitu. Sabaraha sabab tayamum? Sabab tayamum anu ngajadikeun meunang nami gawe tayamum atau kudu megawe tayamum aya 3 kamari. Kahiji karna aya cai, kadua karena gering, katilu karena
hausna sato anu dimuliakeun ku sara kamari. Tak sato teh aya sato anu dimuliakeun ku sara, aya sato anu teu dimuliakeun ku sara. Ari sato anu teu dimuliakeun ku sara nyaeta saperti tarikus salati jalma ninggalkeun salat, kadua jani muson janjina muson, katilu jalma murtad, kaopat kafir, kalima anjing galak, kagenep babi. Eta sato anu teu dimuliakeun ku sara. Taena pardu tayamum, rukun tayamum. Jadi dia rukun tayamum itu SODJ aya 5 anu sadayana mah sebenarnya mah cenah ayat 7 teh rukun tayamum teh itu kan disimpulkan dia jadi 5 diantarana dina naon taneuhna jeung ngamaksud disarukunkeun itu. Jadi aya non jadi nganukur 5 cenah kitu teh. Beda cenah jeung wudu. Wudu mah sareje fardu wudu. Genep fardu wudu. Tapi rukun tayamum mah aya 5. Jadi sahur Imam Sarqawi itu jeung anu tetegenan itu ayat 7 biada diturobin kalau nyebut-nyebut taneuhna jeung ngamaksud itu teh ruknaini kana 2 rukun itu 2 disarukunkeun dihijikeun wal qasdu jeung ari ngamaksud wa eta ari ngamaksud qasdu eta neja turabi kana taneuh liang kulahu karena mindahkeun jalma kana taneuh bahwa mangkari ti qasdu geru niate eta lain niat lain cenah maksud mindahkeun taneuh ngamaksud alati ari anu itu niatun eta niat ya itu latin niatun eta niat al istibahatin niat ngamenang kadinya niat ngamenangkeun itu alawalu ari kaejinan nakulu turobin eta mindahkeunana taneuh ayat tawilu tegasna mindahkeunana jalma al mutayammumin rek tayamum lahu kana taneuh walau min wajin jeung sanajan tina beungeut ila waji kana beungeut biasapathu jeung kalawan yen niup kana itu taneuh ditiup jadi mindahkeun taneuh tina tempat kana keprohuk kana mindahkeun tiup ari naon angin alaihi kana beungeut sumana qalahu tuluy mindahkeun jalma kana taneuh minhu tina wajah warodahu jeung ngabalikan deui teh jalma itu kana taneuh ilahi kana wajah amin wajin tegasna kana beungeut atuh tayamum makur beungeut jeung leungeun panudeuna ge eta mindah-mindahkeun eta teh rukun eta wajib ilayadin kana leungeun bi'an hadasa kalau nanyarna datang alai kana itu wajah turabun naon tanana
ba'da mashihi dina sanggeus ngusapna beungeut heula nya. Terus leungeut terus tepuk deui ieu kepukan deui gitu eta ngarobah mindah-mindahkeun eta. Ai dina wudu mah mindahkeun cai yang nandian cai teh teu jadi rukun. Dina wudu mah ena tayamum jadi rukun. Bada masihi dina saanggeus ngusapna wajah min turabin dina taneuhna tayamum panakolahu tuluy mindahkeun eta tayamum kana taneuh minhu dina beungeut ilahi kana leungeun. Tah eta mindah-mindahkeun eta itu rukun eta teh. Amin yadin atawa tina leungeun ila wajah kana beungeut. Amin yadin atawa tina leungeun ila yadin kana leungeun deui gitu. Imam minal yumna imam minal jamai matina leungeun katuhu ilal yusra ka leungeun kenca maka dia tepan atulah ngusapkeun kenca gitu nya. Ngusapkeun leungeun kenca eta kasebut rukun mindah-mindahkeun eta. Ngamaksud ngusap leungeun maksud ngusap beungeut kieu eta. Awabil aksi atawa sabalikna nyata tinu kenca kana katuhu tinu katu kana kenca. Paswarul hamsun mangkari pirang-pirang surahanana eta ya 5. Wa mislul mutayammimi seperti jalma nu tayamum. Madzunu ari jalma anu diizinan ka tayamum walau kana jeung sanajan bukti al ma'zunun saha anu diizinan kafiron eta jalma kafir al sobyan atawa budak la yumayyizu anu encan tamyiz eta budak. Unsan atawa awewe hasu sehingga lamu masatan ulah sehingga ulhata haisu lamu masata sehingga ulah pantel nakildotun naon anu ngabatalkeun aw maznunan atawa ulah maznunan ulah nu edan tayamum. Awadabatan atawa awadabatan sasatuan kakiraden saperhatikeun monyet pala budak mangka misti minal izni tina ngizinanana bijami dina sakabehna dalika itu kafir jeung budak alia roja supaya keluar nan al fuduli non anu leuweuheun bahwa jeung ari fuduli jeung leuweuheun suglun eta pagaweana jalma man layak siduh anu henteu najah payana makasanya itu jama layak betah teu cukup naqolu naon mindahkeunana wala adasa mindahkeunana itu jama wala adasa jeung lamun hadasa salah sajana aduhuma salah jalma nu tayamum teh nu eta idin ba'da naqoli dina sabada mindahkeunana wa qoblal masih jeung dina memeh ngusapna lam yadur maka henteu madorot. Ya. Amal adzinu anapon ari anu ngizinan paliannahu maka eta karasanya nyana itu ngizinan gueru nakilin eta lain anu mindahkeun wal madzunun jeung anapon arune diidinan palianu maka eta sanyana idinan guerul mutamimin eta lain jalma anu tayamum hiji
Jadi kumindah-mindah ke nana tanah tina leungeun kana leungeun deui itu urang lamun tayamum mah kudu aya pasejaan kudu aya ngamaksud mindahkeun eta kasebut rukun. Kasebutkeun rukun teh mindah-mindahkeun eta teh. Nah, pasti jarang lah tayamum. Ya kecuali meureun gering teh cai loba di urang mah. Kecuali gering, kata lamun gering tah ulah ya ulah naon ulah kacayan. Nah, berarti tayamum bagianana gitu. Lamun kacayan geus bengkak. Aya tayamum karena aya cai mah moal alasan da cai ageung mah. Paling ge kitu di urang mah tayamum. Tadi mindah-mindahkeun taneuh teh kasebutkeun rukun gitu. Beda jeung dina wudu, wudu mah mindahkeun cai kana ieu henteu. Wudu mah entong wakalame-lame teh ngan nya doh asal leuleus keneh teh. Asal aya we. Astagfirullahaladzim. Entah saminggu itu lah leuleus wae duka kunaon duka kurang duit juga. Kaleh ku papunuh nyata aduh. Asani ari kadua nah aniatun eta niat kaayan wiya secara niat itu jalma nu tayamum istibahati sholati karena ngameunangkeunana sholat. Niat tayamum karena rek ngameunangkeun sholat. Pala parku maka aya bedana baina ayata arasa ta'arudh. Di antara nayan martelakeunana itu jalma nu tayamum jalma nu tayamum mil hadasi karena hadas. Bi ayakula kana yen ngucap si jalma nu tayamum nawaitul istibahati sholati minal hadasil asgori awal akbari ayatnya. Nawaitu niat abdi istibahata kana ngameunangkeunana sholati sholat migawe sholat minal hadasi tina hadas asgori hadas leutik awal akbari hadas gede amla atawa henteu ta'arud. Atau dijelaskan doh. Saya nawaitu istibahati sholati itu tenan. Kita jelaskan minal hadasil asgori. Gitu nya tayamum karena menangkeun tayannya. Nawaitu istibahati niat ngamenangkeun niat tayamum karena ngameunangkeun sholat atawa karena ngalengkeun hadas leutik gitu. Dalam tayamum keung adus hadas gede itu naon nawaitul istibahati sholati niat abdi kana ngameunangkeun megawe sholat gitu. Minal hadasi tina hadas istibahati sholati gitu. Minal hadasil asgori tinggal hadas leutik namun tayamumna ganti wudu beda tayamum ganti adus nya teh berarti minal akbari minal hadasil akbari hadas gede mah kada ya bong kena adus kegulingan mena tanu. Nah adus itu nak kudu telur sausap rambut sabar kabasahna namun ku cai lamun ku cai tayamum mah anger rek pas wudu gitu leungeun jeung banget nu diusapna. Ulah mungkin adus wae sakabeh badan kudu kabasehan lamun ku cai mah takut taneuh ge kudu kataneuhan kabeh edan sigan gugulingan aw masil mushafi atawa niat kana nyabak Al-Qur'an gitu. Nawaitu tayammumi nawaitu tayammumi
li istibahati sholati niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun kana salat li istibahatil masul musafi niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun ngusap Quran. Jadi anu aya meningkeun anu umum we niat abdi tayamum karena ngaleungitkeun hadas leutik. Karena rek ngamun salat mulai gitu ya. Awas sajdatil tilawati atawa niat kana sujud tilawah. Larop al hadasi henteu meunang niat ngaleungitkeun hadas hungkul. Nawaitu tayamumi liropil hadasi niat abdi tayamum karena ngaleungkeun hadas. Teu meunang cenah. Kudu puguh keur salatna. Dinon ngarana disebutkan nawaitu tayamumi listibahati sholati minal hadasil asgori niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun supaya ngamenangkeun kana salat tina hadas leutik. Tapi jadi teu meunang ulah nawaitu tayamum lil hadasi liropil hadasi nawaitu tayamum liropil hadasi ulah niat abdi tayamum karena kaleungitkeun hadas ulah. Terus niat abdi tayamum karena ngamenangkeun salat tina hadas leutik. Mun hadas gede tina hadas gede gitu we. Tayamum liana tayamuma karena sanyana tayamum layar pauhu eta henteu ngaleungitkeun tayamum kana hadas wala toharota jeung teu meunang niat susuci anu tina hadas. Tapi kudu di ngaranan di naon pikeun ngamenangkeun salatna kalimat salatna atau kalimat rek maca Qur'ana karena rek nyabak Qur'ana rek maca rek nyabak ai maca mah da sunat. Yang wajib tah kudu susuci heula aya nyabak mah. Eta ku disebutkeun. Rek naon rek nyabak Qur'an disebutkeun. Nyat abdi tayamum karek nyabak Qur'an ya. Niat abdi tayamum karena rek ngaleungkeun hadas ulah cenah. Ini tayamum rek ngaleungkeun hadas. Soalnya di tayamum itu kalau dua mau dipigai ku tayamum hadas leutik jeung hadas gede kitu-kitu kene prak-prakanana mah. Beda jeung wudu jeung kucai wudu jeung adus beda. Ai tayamum mah rek hadas gede kitu, hadas leutik kitu. Tayamum oh iya mah rekan rek adus junub wah rek gugulingan mereka baca dengan salah. Wala toharota jeung teu meunang niat susuci anhu tina hadas. Nawaitu tayamumi li tauharatil hadasi niat abdi tayamum karena suci tina hadas suci tina hadas. Wala fardu tayamumi jeung teu meunang naon atayamumi niat fardu tayamum liana tayamum karena tayamum karena yang sanyana itu tayamum toharatu darurat eta susucina karena darurat ku aya darurat cai teh darurat penyakit teh nanaon teh layas luhu henteu pantes naon ayakuna yen nyokot tayamum maksudan kana anu dimaksud pain aroda maka lamun karep jalma salatan kana salat fardi salat fardu pala muda maka misti ka itu jalma tayamum min niatin istibahati fardu salati
tina niat ngamenangkeun kana fardu salat. Nawaitu tayamum li istibahati salati, niat abdi tayamum karena rek ngamenangkeun salat gitu. Disebutkeun tayamum lamun wudu anu luar ropil hadasil asgori istibati gitu kan wudu mah teu nanaon kan wudu ngalengitkeun hadas leutik nawaitu wudu li ropil hadasil asgori istibati sholati wudu. Tayamum kudu disebutkan istibahatil fardhi sholati fardu salat. Wa yajibu jeung wajib naon qarnu niati ngabarengkeunana kana itu niat binaklin kana mindahkeunana taneuh. Liana karena sanya mindahkeun eta taneuh awalu eta pangeulana awalu arkani eta pangeulana tina pirang-pirang rukun. Wa amalul niati jeung ari tempatna niat awalul wajib eta mimitina tina pirang-pirang awal wajibi tina pirang-pirang wajibati awalul wajibati mimitina tina pirang-pirang wajib niat teh pangheula-heulana ngalaksanakeun kewajiban dina eta tayamum. Ayeuna tadi mindahkeun mah eta bisa iraha wae gitu nya mindahkeun tadi nomor hiji mindahkeun taneuh. Jadi setiap mindahkeun tadi nomor kahiji dina rukun niat itu kudu ngamaksud kana mindahkeun taneuh kana beungeut mindahkeun ka kebol kana leungeun teh leungeun kana ieu gitu eta kudu hadir dina teh ngamaksud eta. Tah niat mah beda deui. Ai niat mah nyaeta wajib marengan dina niat bari pas nibakeunan li'annahu karena sanyanyana itu mana awalul arkani gitu kan mimitina rukun mindahkeun teh oke awalul wajibi niat teh mimitina ngalaksanakeun kewajiban dina rukun. Wa bimasi syai'in jeung kalawan ngusap hiji perkara minal wajib atau tina beungeut wala yaduru jeung teu madarat zubuha naon leungitna niat gitu. Batuha tegasna leungitna niat bainahuma antara naklul jeung niat antara mindahkeun taneuh jeung niat. Naon teu lamun dina wudu mah pan kudu pas indah gusli awali juzin minal wajib dina nalika umpama mitana juz dina beungeut tak pas di dieu teh di dieu kalimat nawa itu geus dieu ngamaksud tayamum mapan darurat teh disebutna suci darurat. Teu madorot cenah tina naon bainahuma diantara menapalkeun jeung niat palau hadasa maka lamun hadas si jalma tayamum bainahuma diantara mindahkeun jeung niat paingkana maka lamun bukti nakilu naon mindahkeunana itu mindahkeunana huwa itu mindahkeunana bat eta maka batal naonnya amadunahu atau anu diizinan pahala ku tayamum maka teu batal. Palau ahdasa maka lamun hadas tayamum bainahuma diantara mindahkeunana jeung niat mindahkeun taneuh paingkana maka lamun aya naon nakilu anu mindahkeun eta itu nu tayamum wa itu nu tayamum eta batalat maka batal naon niat dibantuan kuno sejen asalisu wallahu alam bisawab.